Ari nu kaopatna tina syaratna salat. Di salat teh lain sekedar migawe nya, tapi tegakan. Tina sawarehna negakeun salat ieu teh ngaji teh ieu teh negakeun salat. Fardu ain. Lain dek ngaji cek paribasana ngabadut teh beureun jelema ayeuna mah nu penting seuri rame lain. Tapi adalah nanamkeun rasa pentingna salat, negakeun salat sawarehna nyata gunakeun ku urang HP, pake ngaguar ngabongkar karena kewajiban salat. Di mana-mana nu dibahasna wajib maka tolabul ilmina ngupingkeunana ge jadi wajib, nyampekeunna jadi wajib. Tasapalihna tina syaratna salat teh arabiu ari nomor kaopatna syarat sahna salat eta satruma nutupan aurat. Mun di lalaki mah antara bujal jeung tuur tutupan baina surati waruk bataihi. Auratna lalaki dina salat asal katutupan tuur jeung hanap tuureun ulah pas, bujal luhureun bujal gitu dileuwihan karena kaya kaidah usul fikih. Dibuligir sah-sah ngatur sah, tapi ingat lalaki salat make sontog asal katutupan bujal luhureunana jeung tukangna sekitar sakurilingna bujal jeung tupan tuur sakurilingna tuur sah. Tapi ingat teu sekedar sah kaayaan posisi darurat gitu. Ari alusna mah pan engke khudu jinatakum inda kulli masjid. Maksudna di dinya ta ayat datang bab majaj adalah kudu ngaginding ketika edek salah supaya kabeh pakaian jadi saksi. Lah tibalik ari dek manggung segala dipake, sorban ge dipake, adek salat malus gitu. Kecuali awewe kenawe nu bodas aya lalaki mah sorba udeng cek paribasna bae da eta mah ka Gusti Allah teu katempo ku batur. Sebab saalus-alusna teh adalah sawarehna syarat salat teh adalah satruma baina surati rajuli wa rukbataihi. Lalaki mah antara bujal jeung tuur, tapi kautamanana di baju. Selain sekedar di baju deh, ari baju loba cap loba merek make jeung aya gambar buta anu keur ngelel mah deh teu alus. Anu layak we nu pantes dibawa ka masjid komo meureun jadi imam, walaupun hanya nu tempo ku Gusti Allah teh adalah katakwaan, tapi tetep luar oge. Tah tutup auratnya nyataan meuli bajuna meuli pakaianana sejak tutup aurat. Tuluy wajami badanil mar'ati ila wajha. Mun awewe tutupan kabeh awakna tutupan, hanya anu diperbolehkeun ke salat di awe wajah jeung dua tangan. Nyata dua tangan teh pigelanganana pikade pigelanganana kudu leuwihan bisi engke pas ruku ka batek ka betot, si pergelanganana ke ruku ka betot jadi leuwihan logoran panjangan.